Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Was-saffati saffan. Demi nu ngabaris manglapis lapis. Faz-zajirati zajra. Nu nya narola kamaksiatan. Fattaliyati dzikra. Nu mangmacakeun pepeling Quran. Inna ilahakum lawahid. Saestuna pangeran maneh teh yakin tunggal. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Pangeran langit jeung bumi katut saniskara anu aya di antarana jeung pangerana tempat-tempat medalna sarangenge. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Saestuna kami geus mapaesan langit dunya upapaes bentang-bentang. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Anu ngariksa tina saban-saban setan anu uang kelang. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Maranehna setan-setan moal bisa ngadarengekeun kana warta alam malaikat sarta maranehna dibaledogan ti saban-saban jurusan. Duhuran wa lahum 'adzabun wasib. Diusir kalawan nya jeung pikeun maranehna siksaan nu langgeng. Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Kajaba sing saha anu bisa maling pangdenge saeutik tan wande manehna mah disamber ku bentang-bentang nu hurung. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna. Inna khalaqnahum min tinin lazib. Kukituna pek geratanya maranehna naha maranehna teh makhluk anu leuwih kuat batan makhluk sajena anu diugakeun ku kami. Saestuna maranehna teh ku kami diugakeun tina taneuh likat. Bal ajibta wa yaskharun. Malah maneh mah takjub sedangkeun maranehna mah ngagareuh-geueuykeun. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Jeung upama dielingan maranehna henteu daraekeun areling. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Jeung upama manggih hiji ayat maranehna silih ajak dina ngageuh-geuekeunana. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Jeung maranehna nyarita taya lian ieu mah ngan ukur sihir anu tetela. A idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Naha upama urang geus paeh jadi taneuh jeung tulang taleng urang teh bakal dihudangkeun deui. Awa aba'unal awwalun. Jeung karuhun urang anu ti heula ongkoh. Qul na'am wa antum dakhirun. Pok caritakeun nya dina kaayaan andika harina. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idza hum yanzurun. Nya taya lian eta teh dihudangkeunna angin sagorowok ujug-ujug breh we maranehna narenjo amana. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Jeung maranehna bakal nyarita duh cilaka ieu urang nya ieu poean wawalas teh. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Didawuhkeun nya ieu
poean putusan anu kungsi kumaraneh dibohongkeun teh. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Gerak karumpulkeun anu darolim jeung konco-koncona katut saniskara anu kumaranehna kungsi diibadahan من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم salian ti Allah duluy tuduhkeun maranehna ka jalan neraka jahanam. وقفوهم إنهم مسؤولون Jeung andeg heula maranehna saestuna maranehna teh rek dipariksa. ما لكم لا تناصرون Naha geuning maranehan teh silih tulungan, بل هم اليوم مستسلمون tapi maranehna dina poe eta teh sumerah. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Jeung sawareh ti antara maranehna ngadeukeutan anu sawarehna deui pikeun silih tanya. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين Ceuk maranehna saestuna nya Arandika anu geus ngadatangkeun kaula sararea ti beulah katuhu naripu. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين Maranehna ngajawab, puguh memang Arandika anu henteu ariman. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Jeung taya kakawasaan di kaula maksa Arandika, tapi Arandika wae kaum anu daroraka mah. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون Ku kitu nanya pantes putusan pangeran urang ka urang teh. Saestuna urang teh pantes ngarasakeun siksaan. فأغويناكم إنا كنا غاوين Nya atuh kaula sararea geus ngajak Arandika kana kasasaran karana kaula sararea oge salasar. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Nya dina poe eta maranehna bebarengan enggoning narima siksaan. إنا كذلك نفعل بالمجرمين Saestuna nya kitu kami nindak jalma-jalma anu daroraka teh. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Karana saestuna maranehna upama ka maranehna dicaritakeun tayade pangeran anging Allah teh maranehna takabur. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون Jeung maranehna nyarita naha kaula sarerea teh kudu ninggalkeun pangeran-pangeran kaula sarerea pikeun nurut tukang sihir nu gelo. بل جاء بالحق وصدق المرسلين Malah manehna Muhammad teh mawahak jeung manehna geus ngabenerkeun para utusan nu ti heula. إنكم لذائق العذاب الأليم Saestuna maranehna teh bakal ngarasakeun siksaan anu peurih. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون Jeung maranehna moal dibales salian ti saniskara anu kumaranehna geus dilampahkeun. إلا عباد الله المخلصين Kajaba abdi-abdi Allah anu ariman. أولئك لهم رزق معلوم Maranehna meunang rezeki anu pinasti. فواكه وهم مكرمون Bubuahan jeung maranehna teh dimulyakeun.
في جنات النعيم di sawarga naim على سرر متقابلين pahareup-hareup dina singgasana يطاف عليهم بكأس من معين kamaranehna diiderkeun gelas inuman tina ciniusu بيضاء لذة للشاربين anu bodas anu pikangenaheun keur nu nginumna لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون anu hanteu matak lieur jeung hanteu matak mabok kamaranehna وعندهم قاصرات الطرف عين jeung digigireun maranehna teh aya widadari anu satia satuhu tur endah panona كأنهن بيض مكنون siga wae maranehna teh endog bebereumna فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون pek wae di antara maranehna teh ngadeukeutan kanu sawarehna deui pikeun silih tanya قال قائل منهم إني كان لي قرين pok nyarita salah saurang di antara maranehna kaula teh kungsi boga batur يقول أئنك لمن المصدقين manehna nyarita naha andika teh di antara anu percaya أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون yen upama urang geus paeh jeung geus jadi taneuh jeung tulang taleng urang teh bakal dibales قال هل أنتم مطلعون manehna nyarita naha andika teh hayang nenjo فاطلع فرآه في سواء الجحيم dului manehna nempo breh manehna nenjo manehna baturna di tengah-tengah neraka jahanam قال تالله إن كدت لتردين pok manehna nyarita demi Allah saestuna mah wae andika nyelakakeun kaula ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين jeung lamun lain lantaran rahmat pangeran kaula mah tan wande kaula teh jadi di antara anu dijagrakeun di neraka أفما نحن بميتين ku kituna naha lain urang teh moal maot إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين salian ti maot urang anu mimiti jeung urang teh moal disiksa إن هذا لهو الفوز العظيم saestuna nya ieu kaunggulan anu gede teh لمثل هذا فليعمل العاملون pikeun kaunggulan cara ieu sawadina digarawe jalma-jalma anu digarawe teh أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم naha ari anu kitu teh idangan anu hade atawa tangka zakum إنا جعلناها فتنة للظالمين saestuna kami ngajadikeunana zakum jadi siksaan pikeun jalma-jalma anu darolim إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم saestuna eta teh tangkal anu tumuwuh di dasar neraka طلعها كأنه رؤوس الشياطين buahna lir hulu setan فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون nya saestuna maranehna bakal ngadaharna
nepi ka maranehna bungkiang bedeungna ku eta buah. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Duluy saestuna pikeun maranehna sanggeus kitu teh dicawiskeun cai campuran anu ngagolak. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Duluy saestuna tempat mulang maranehna teh taya deui iwa ti neraka jahanam. Innahum alfau aba'ahum dallin. Saestuna kanyahoan ku maranehna yen karuhun-karuhunna teh salasar. Fahum ala atharihim yuhra'un. Nya maranehna paheula-heula kana tapak lacak maranehna karuhuna. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Padahal saestuna samemeh maranehna teh kalolobaanana jalma-jalma nu ti heula geus salasar. Walaqad arsalna fihim munzirin. Jeung saestuna kami geus ngutus ka maranehna sababara urang rasul nu ngawawadian. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Kukituna tenjo we kumaha pamustunganana jalma-jalma anu diwawadian teh. Illa ibadallahil mukhlasin. Kajaba abdi-abdi Allah anu arihlas. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Jeung saestuna Nuh geus nyambat kami kukituna nya kami anu panghade-hadena anu ngaijabah. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Jeung kami geus nyalametkeun manehna katut golonganana dina bencana anu rohaka. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Jeung kami ngajadikeun anak incuna anu taretep. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Jeung kami ninggalkeun conto di manehna pikeun jalma-jalma anu pandeuri. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kasalametan ti kami keur Nuh di sakuliah alam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Tah kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. Innahu min ibadinal mu'minin. Saestuna manehna Nuh teh di antara abdi-abdi kami anu ariman. Thumma aghraqna al-akharin. Duluy kami ngaremkeun jalma-jalma anu liana. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jeung saestuna nu kaasup kana golonganana teh Ibrahim. Idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Nalika manehna dumeuheus ka pangeranna kalawan hate anu bersih. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Nalika manehna nyarita ka bapana jeung ka kaumna naon anu diaribadahan ku arandika teh. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Naha arandika hayang ngabohong nyieun-nyieun pangeran-pangeran nu salian ti Allah teh. Fama dhannukum birabbil alamin. Jeung kami ninggalkeun conto di manehna pikeun jalma-jalma anu pandeuri. Fanadhara nadratan fin nujum. Duluy manehna sarerea nenjo bentang-bentang. Faqala inni saqim. Pok manehna nyarita saestuna kaula teh
gering. فتولوا عنه مدبرين Prak wae maranehna ngabalir di manehna nukang nonggong. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون Jeung manehna Ibrahim indit rerencepan ka barhala maranehna sarta pok tumanya naha maraneh teh henteu harayang dahar. ما لكم لا تنطقون Naha gening maraneh teu daek ngomong. فراغ عليهم ضربا باليمين Habek manehna nenggelan berhala teh kalawan nya uleungeun katuhu. فأقبلوا إليه يزفون Nya bring wae maranehna ngajugjug ka manehna gagancangan. قال أتعبدون ما تنحتون Pok Ibrahim nyarita naha pantes arandika ngaaribadahan barang anu ku arandika diukir sorangan. والله خلقكم وما تعملون Padahal Allah geus ngayugakeun arandika jeung saniskara anu ku arandika dipigawe. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم Maranehna nyarita geranyeun adegan durukan pikeun manehna jeung alungkeun manehna kana seuneu. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين Nya maranehna nyieun tipu daya ka manehna Ibrahim, tapi kami ngajadikeun maranehna jalma-jalma anu hina. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين Jeung pok Ibrahim nyarita saestuna kaula rek ngadeuheus ka pangeran kaula, anjeunna bakal maparin pituduh ka kaula. رب هب لي من الصالحين Nun Gusti pangeran abdi, mugi Gusti maparin kurnia ka abdi turunan anu saroleh. فبشرناه بغلام حليم Duluy kami ngabungahkeun manehna ku hiji budak anu sabar, Ismail. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nya barang manehna sawawa usaha barang jeung bapakna. Pok Ibrahim nyarita, yeuh anaking saestuna ama nenjo dina impian, ama rek mencit hidep cing pikiran kumaha putusan hidep. Manehna Ismail ngajawab, nun ama mangga lakonan sanis kanten anu diparentahkeun ka ama teh. Ama bakal menakan keayaan abdi insyaallah jadi diantawis jalma-jalma anu salabar. فلما أسلما وتله للجبين Nya barang maranehna duaan geus sumerah jeung manehna Ibrahim geus naleukemkeun pipi anakna ngagolerkeun. وناديناه أن يا إبراهيم Jeung kami cumeluk ka manehna, yeuh Ibrahim, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. saestuna maneh geus ngalakonan parentah tina impian tea kalawan nya saestuna nya kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. إن هذا لهو البلاء المبين. Saestuna ieu teh cocoba anu tetela. وفديناه بذبح عظيم. Jeung kami geus ngaganti manehna Ismail ku pepencitan anu gede, domba
anu lintuh. وتركنا عليه في الآخرين Jeung kami geus ninggalkeun conto di manehna pikeun jalma-jalma anu pandeuri. سلام على إبراهيم Kasalametan ti kami keur Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين Tah kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. إنه من عبادنا المؤمنين Saestuna manehna teh ti antara abdi-abdi kami anu ariman. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين Jeung kami ngebubungah manehna ku Ishak anu jadi nabi di antara jalma-jalma anu saroleh. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Jeung kami meparin berkah ka manehna jeung ka Ishak sarta ti anak-anakna aya nu ngalampahkeun kahadean jeung aya anu dolim ka dirina sorangan kalawan tetela. ولقد مننا على موسى وهارون Jeung sanyana kami geus ngurniakeun kanabian ka Musa jeung Harun. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم Jeung kami geus nyalametkeun maranehna duaan katut kaumna dina balai anu rongkah. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين Jeung kami geus nulungan maranehna atuh maranehna jadi jalma-jalma anu arunggul. وآتيناهما الكتاب المستبين Jeung kami maparin ka maranehna duaan kitab anu tetela. وهديناهما الصراط المستقيم Jeung kami maparin pituduh kaduanana dina jalan anu lempeng. وتركنا عليهما في الآخرين Jeung kami ninggalkeun conto di maranehna duaan pikeun jalma-jalma anu pandeuri. سلام على موسى وهارون Kasalametan ti kami keur Musa katut Harun. إنا كذلك نجزي المحسنين Saestuna nya kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. إنهما من عبادنا المؤمنين Saestuna maranehna teh duanana oge di antara abdi-abdi kami anu ariman. وإن إلياس لمن المرسلين Jeung saestuna Ilyas teh nya-nya di antara para utusan. إذ قال لقومه ألا تتقون Sing ingat nalika manehna nyarita ka kaumna naha arandika bet hanteu tarakwa. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين Naha arandika bet nyambat kabalan arca jeung arandika ninggalkeun pangeran panghade-hadena nu ngayugakeun الله ربكم ورب آبائكم الأولين nyaeta Allah pangeran arandika jeung pangeran karuhun arandika anu ti heula. فكذبوه فإنهم لمحضرون Duluy maranehna ngabohongkeun ka maneh ku kituna maranehna pasti bakal dijagragkeun di neraka. إلا عباد الله المخلصين Kajaba abdi-abdi Allah anu ariman. وتركنا عليه في الآخرين Jeung kami ninggalkeun conto di manehna
nepikeun jalma-jalma anu pandeuri. Salamun ala Ilyasin. Kasalametan ti kami keur Isya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Saestuna nya kitu kami ngaganjar jalma-jalma anu ngalampahkeun kahadean. Innahu min ibadina almu'minin. Saestuna manehna Isya teh di antara abdi-abdi kami anu ariman. Wa inna Lutan laminal mursalin. Jeung saestuna Lut teh nya-nya di antara para utusan. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Sing ingat nalika kami nyalametkeun manehna katut ahlina sakabe. Illa ajuzan fil ghabirin. Kajaba nini-nini istrina Lut di antara jalma-jalma anu tinggaleun. Thumma dammarna al-akharin. Tuluy kami ngabinasakeun nu liana. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Jeung saestuna maraneh nya-nya ngaliwat ka maranehna isuk-isuk. Wa bil-lail afala ta'qilun. Jeung ti peuting atuh naha maraneh teu ngagunakeun akal. Wa inna Yunus laminal mursalin. Jeung sanyana Yunus teh nya-nya di antara para utusan. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Sing inget nalika manehna kabur ngajugjug kapal anu pajajal. Fasahama fakana minal mudhadin. Prak manehna milu lotre sarta manehna di antara anu areleh. Tuluy manehna dialungkeun ka laut. Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Lag manehna ditereuy ku lauk, bongan manehna ngalampahkeun kasalahan. Falawla annahu kana minal musabbihin. Nya mun seug manehna lain di golongan tukang ngamahasucikeun Allah mah. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tan wande manehna tetep tumetep dina beteung lauk nepi kapoean diharudangkeun. Fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa saqim. Lung manehna teh dialungkeun ku kami ka basisir nu lenglang dina kaayaan manehna gering. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Jeung kami nuwuhkeun luhureunana tangka sabangsaning waluh. Wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun. Jeung kami ngutus manehna ka 100.000 manusa atawa leuwih. Fa amanu famatta'nahum ila hin. Nya maranehna ariman atuh kami maparin kanikmatan ka maranehna nepi ka ajalna. Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun. Geura tanyakeun ka maranehna naha marenah ari pangeran maneh kagungan putra-putra sedengkeun maranehna boga anak lalaki. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Atawa naha kami ngayugakeun malaikat teh awewe sarta kumaranehna disaraksian. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Teu pisan-pisan saestuna maranehna teh nyarita kalawan bohong. Waladallahu wa innahum lakadzibun. Majar Allah teh puputra jeung saestuna maranehna teh nya-nya tukang ngabohong. Asrafal banati 'alal banin. Naha anjeunna teh geus munjulkeun anak awewe batan anak lalaki. Ma lakum kaifa tahkumun. Kunaon maranehna teh kumaha maraneh teh netepkeun hukum. Afala tadhakkarun.
Nah maranehan teu areling أم لكم سلطان مبين atawa aya katerangan anu tetela pikeun maraneh teh فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين Cinggera barawa kita maraneh teh upama maraneh jama-jama anu balanar mah وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون jeung maranehna teh nganggap aya hubungan turunan antara anjeunna jeung jin padahal jin-jin teh nyarahun yen maranehna baka dijagrageun. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah tina saniskara anu ku maranehna disifatkeun. Illa ibadallahil mukhlasin. Tapi abdi-abdi Allah anu arihlas mah salamet tina kakupuran. Fa innakum wa ma ta'budun. Nya saestuna maraneh musyrikin jeung saniskara anu ku maraneh diaribadahan. Ma antum alaihi bifatinin. Maraneh moal bisa nyasarkeun saha-saha nu ibadah ka Allah illa man huwa salil jahim. kajaba sing saha anu pasti rek asup ka neraka. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Jeung henteu saurang oge di antara kaula para malaikat angin pikeun masing-masing boga kalungguhan anu tangtu. Wa inna lanahnu saffun. Jeung saestuna kaula sararea teh anu ngabari sayaga. Wa inna lanahnul musabbihun. Jeung saestuna kaula sararea teh anu ngamahasucikeun Allah. Wa in kanu layaqulun. Jeung saestuna maranehna kapirin kungsi nyarita law anna indana dzikran minal awwalin. mun seuk di kaula sararea aya panggeuing kitab di jalma-jalma anu ti heula lakunna ibadallahil mukhlasin. tan wande kaula sararea teh kaasup golongan abdi-abdi Allah anu arihlas. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Tapi maranehna kupur kana eta Quran ku kituna maranehna baka nyarahon. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Jeung saestuna geus leuwih teh heula pidawuh kami ka abdi-abdi kami anu diutus. Innahum lahumul mansurun. Yen saestuna nya maranehna jalma-jalma anu dipaparin pitulung. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Jeung saestuna nya balad tantara kami anu bakal unggul. Fatawalla anhum hatta hin. Ku kituna prak gerang ngabalieur ti maranehna nepi ka hiji mangsa. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Jeung berenyaho maranehna nya maranehna oge baka nyarahon. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Nya naha maranehna teh menta diburu-burukeun tumibahna siksaan ti kami. Fa idza nazala bi sahatihim fasa'a sabahul munzirin. Nya upama turun siksaan di buruan maranehna nya jadi goreng weh subuh harita pikeun jalma-jalma anu diwawadian tapi teu ariman teh. Wa tawalla anhum hatta hin. Jeung gerang ngabalieur ti maranehna nepi ka hiji mangsa. Wa absir fasawfa yubsirun. Jeung berenyaho nya maranehna oge baka nyarahon. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci pangeran maneh
Pangeran nu perkasa dina saniskara anu kumaranehna disifatkeun. وسلام على المرسلين Jeung kasalamatan ti kami ka para utusan. والحمد لله رب العالمين. Jeung sagala puji kagungan Allah Pangeran nu murbeng alam sakabeh.